Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyrikuna bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jarizil qurba wa jaril junubi wa sahibil bil janbi wa ibnis sabil aw ma malakas aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Anu hartosna wa'budullah kudu ibadah anjeun ka Allah wala tusyrikuna bihi syai'an ulah ngamusrikeun anjeun ka Allah wabil walidaini ihsana jeung nyeun kalusan ka indung bapa wabidil qurba jeung kabaraya wal yatama jeung ka anak yatim wal masakin jeung ka fakir miskin wazarizil kurba jeung ka tatangga anu deukeut wazaril zunubi jeung ka tatangga anu jauh wasahibi bil janbi jeung ka batur anu sagigireun wabni sabil jeung ka pirang-pirang anak jalan auma malakas aymanukum jeung kanu sok marantuan di imah ka abid atau ka amah. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fahura. Sanyanyana Allah teu cinta ka jalma anu gumede jeung gumuluhur. Penjelasanana wa'budullah kudu ibadah anjeun ka Allah sabab kawajiban salaku muslim eta kudu ibadah diantarana parentahan migawe parentahan Allah jeung ngajauhan kana sagala rupa larangan-laranganana. Ibadah ka Allah sabab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kudu ibadah anjeun ka Allah jeung menta tulung ka Allah. Ibadah urang ka Allah sabab urang salaku makhluk anu geus sawajarna urang taat ka Khaliq anu nyiptakeunana. Malah ti eta urang dina bobotoh ge urang kudu menta ka Allah. Heueuh kitu teh nama kapapada jalma ge urang bisa diwenangkeun urang menta tulung. Tapi ari jalma mah teu cicing dina hiji pasipatan. Sakali menta tulung urang dibere, 2 kali dibere, 3 kali mah gugurutu. Beda jeung Allah anu kasipatan Rahman Rahim. Teu milih-milih bororaah ka jalma bageur anu taat kana ibadah, cacakan ka jalma anu matanghul baragajo ge tetep direjekian, bahkan ka kafir oge. Jadi Allah mah teu ngabeda-beda kasadayana ge direjekian. Komode bari jeung urang ngawaro kana parentahanana. Tuluy nu kadua wala tusyrikuna bihi syai'an jeung ulah nyakutukeun anjeun ka Allah kana hiji perkara. Hartina ulah sakali-kali ngabandingkeun Allah kana makhlukna. Sabab dawuhan Allah Ta'ala la ing asrakta liyahbatana amaluka wala takununanna minal khasirin. Yakin lamun anjeun nyakutukeun ka Allah maka bakal hancur lebur amal anjeun.
jeung anjeun kagolong kana jalma-jalma nu rugi. Jadi urang sakumaha loba amal ge lamun urang nyakutukeun ka Allah eta kagolong kana jalma nu rugi. Ancur lebur amal urang teh, makana sing hade di dieu. Sedengkeun syirik teh aya dua rupa, aya syirik khafi, aya syirik anu melas anu gede. Seperti Mangeran dua, naudzubillah summa naudzubillah. Cacakan syirik khafi ge kudu kurang diraksa. Seperti naon? Seperti urang babari milik teh karena boga jimat ieu. Urang babari milik teh kusabab boga keris ieu, tah anu kitu ge eta syirik. Tah sing hade makana lebah dieu. Tuluy nu katilu wabil walidaini ihsana. Jeung nyieun kalusan ka indung bapa. Sawajarna urang salaku anak kudu nyieun kalusan ka indung bapa. Sabab kolot teh ka anakna bela-bela. Ti leutik ti kagede ngagedekeun, bahkan geus gede ge masih kene ngarepotkeun kolot. Sawajarna urang mika nyaah nyieun kalusan ka indung bapa. Sabab ridha Allah bi ridha walidain, sukhtillah bi sukhti walidain. Ridona Allah, ridona indung bapa, murkana Allah, murkana indung bapa. Jadi lamun urang ngamusuhan ka kolot urang, berarti urang ngamusuhan ka Allah. Yakin bakal menang laknatna. Jadi ka kolot mah urang kudu miasih, mideudeuh, minyaah. Tuluy naon atuh anu kurang kudu dilakukeun kanu jadi kolot urang? Ridho walidain bisalasati asya'a. Ridona kolot teh aya 3 rupa. Nu kahiji waladan solehan, budak anu soleh. Pasti kolot ridho. Tuluy nu kadua nyaeta wa ayusola qorobataha wa tasdiqoa, budak anu sok nyambungkeun kabarayaan. Kabaraya-barayana kadulur-dulurna jeung kabatur-batur bapana. Di dieu hartina ketika urang jeung dulur urang geus poekeun obor jeung baraya urang geus poekeun obor, tuluy ku urang ngabina di silaturahmi, dicaangkeun di obor. Terhubung deui, ngaraku dulur deui, tah model kitu. Tah kolot mika redo. Jeung batur bapana, maksud di dieu ketika kolot urang boga babaturan sohib anu sok siling belaan, tah kolot urang teh nyeung baturanna. Umpamana tuluy kolot urang teh geus eueuh, ari babaturan aya keneh, tuluy urang dewasa usaha maju, tah maka hormati babaturan kolot urang ge sebagai kolot urang. Ku hormatna, bahkan lamun jompo mah urang kudu daek mere. Da sabab manehanana ge zaman baheula jeung kolot urang sok nyieun kaalusan siling belaan dina kaalusan. Ketika urang dewasa, urang usaha mapan, urang boga milik, sawajarna urang menghormati manehna sebagai kolot urang. Sok sanajan teu dikitu ge tetep urang, najan urang dina kondisi biasa-biasa ge tetep ku urang ku penghormatan tetep anggap seperti kolot urang. Nyaahna deudeuhna rahmatna. Itu ka babaturan kolot urang anu memang tadina silih belaan dina kaalusan. Lain babaturan anu teu ecreug, lain babaturan anu mabok, nongkrong, judi lain, tapi babaturan dikala jatoh anu melaan. Susah senang siling belaan, kan aya anu disebut batur sajati, anu disebut besti. Oge perlu dikanyahokeun. Lil walidi alal waladi asyaratin hukukin. Ari hakna kolot ti anakna teh aya 10 pirang-pirang hak. Anu kahiji nyaeta atau amun mere dahar. Hartina si anak teh
di mana kolot urang geus jompo geus teu bisa usaha geus teu mampu usaha tah kewajiban anak mere nafkah kanu jadi kolotna sabab urang teu leuletik diurus tepi ka gede dibiayaan kolot moal rela nempo anakna teu damang naon tah sawajarna ketika urang dewasa urang boga milik urang sehat urang anu nganafkahan ka kolot urang. Nu kadua wal khidmatun ngakhidmah ngurus mideudeuh minyaah ngahormati ya lamun di pasantren mah antara murid ka guruna sok ngahidmah teh gitu atawa si badega karajana ta urang ka kolot urang ngurus ngaladenan ngahormati menyayangi kanu jadi kolot teh bahkan kurang kudu dihormati salayakna dunungan ngahidmah urang kanu jadi kolot urusan rawatan tuluy nu katilu nyaeta wal ijabatun ngaijabah teh naon besi kan ari geus kolot masok kos balik deui ka budak kadang-kadang kolot teh sok loba kahayang kadang hayang naon barang dar teh hayang duren atau hayang martabak hang meulikeun nikala urang boga duit urang aya sabab engke lamun hanyakal ketika kolot urang geus eueuh kari-kari urang can nyumponan kana sagala rupa kahayangna di mana urang mampu aya duitna laksanakeun ku urang kecuali urang eueuh lamun eueuh ge sing hade ngomongna ka kolot teh ngaijabah artina ngabulkeun kana kahayangna. Tuluy nu kaopat wati itaatun taat kana sagala rupa papatahna sabab sapinter-pinterna anak najan anakna dokterandes najan anakna profesor tetep tak moal bisa ngaluhuran sirah hartina kudu menta di mana kolot mamatahan kudu didenge kajenting kolot SD lulusan SD anak misalna anak nama dokterandes tetep si anak kudu menta wejangan di kolotna da moal aya kolot anu nyuksrukeun ka anakna mamatahan pas dijalankan kabeneran dalah saumpamana kolotna jelema teu eceur ge umpamana teh maling moal mungkin nitah anakna titah ngarampok moal pasti hayang anakna mah jadi jelema bener heug lamun aya kolot anu kitu anu ngajerumuskeun ka anakna kana jalan teu bener eta mah kolot gebleg tong didenge tah eta anu kaopat jadi denge sagala rupa papatahna tak moal bisa ngaluhuran sirah. Tuluy nu kalima wata kalamu bilin ngomong anu hade ka kolot teh ngomong anu hade anu ulah nepi ka pinyerieun hatena pirang bala lemes masubun kulan ka kolot teh gitu cacakan lamun kolot loba kahayang ge kan aya geus kolot masok balik deui ka budak teh ning loba kahayang tadi mana urang eueuh ge ulah nyarekan urang teh ngomong teh kudu hade ma hampura can tiasa mangmeserikeun ayeuna angguran mah doakeun sugan isukan pageto magaduh tah kitu ulah nyarekan ulah ieu mah kolot-kolot nini geus puguh pusing ku anak ieu ge musingkeun deui kolot teh tah ulah model nu kitu eta duraka sabab urang leuwih musingkeun kanu jadi kolot keur laleutik sakumaha bageurna ge moal bisa mulangkeun cai susu indung sumawana ka bapa. Tuluy anu kagenep nyaeta wal kiswatun mere pakean mang meulikeun pakean henteu bisa sabulan sakali atau satahun sakali teu aya
nya ngomong anu hade itunya, Ustad ari abdi mah masihan teh sok teu panujueun sok beda deui kahayangna pasihan artosna tah ma ieu artosna keur meser acuk tah ieu jajana nya ari geus dipasikeun mah artosna rek dibelikeun ngaekeun teu gitu kunaon gitu. Tuluy nu katujuh nyaeta wal masyu khulafah leumpang ditukangeun kolot. Leumpang teh ulah sok miheulaan kolot. Anu mun budak hareupeun urang leumpang sok ngagokanan teh ning urang hayang buru-buru budak halangan. Tetapi di dina lebah dieu lain ngan saukur kitu. Sagala sesuatu urang dina nalika urang arek juanjieun, arek muka usaha, arek naon we perkara, maka urang kudu nyarita ka kolot hartina libatkeun kolot urang. Penta pendapatna alus henteuna. Bahkan langkung ti kitu heulakeun kolot di dieu teh dina seperti urang ieu maka ibu-ibu misalna ka awewe masak naon, masak daging hayam, daging sapi, asongkeun heula pangheulanna hay bisi hayang naonna, bisi hayang pingpingna, bisi hayang mentokna. Ulah mere teh cau ge butitina lain model kitu, tapi heulakeun ka kolot. Jadi luas pandangan di dieu lempang kudu ngaheulakeun ka kolot teh. Tah jadi dina usaha, dina bungan bangun ngalibatkeun ka kolot. Kolot penta pendapatna itu. Jadi ulah rasa maneh urang pinter, urang mampu, urang teu ngalibatkeun kolot. Tah selama aya keneh kolot, maka hargaan kolot urang. Tah hadirin kaum muslimin rahimakumullah 7 rupa anu bieu urang lajengkeun deui dina video anu salajengna. Wallahu alam bisawab, mugi aya manfaat bila aya manfaatna billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.